pamirsa, hatepang deui sareng simkuring Mira Sri Mulyawati dina acara Warta Sunda. Simkuring bade macakeun hiji warta anu judulna Banjir di Bale Endah. Ribuan imah di Bale Endah kakeueum banjir. Banjir ieu disababkeun hujan anu turun ti poe Salasa peuting jam 10 nepi ka Rebo isuk jam 5. Banjir ieu oge disababkeun ku sababaraha faktor. Di antarana rusakna daerah aliran cai wahangan, sampah, pemanfaatan lahan banataran jadi pamukiman atawa industri. Sakitu wae warta anu tiasa ku simkuring disampaikeun. Abi salaku reporter, Nadila salaku kameramen sareng panyumpang teks pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.